mau beli lacing saya aja teras na Bapak Dede Haji Elektro. Teras Ibu Lena di Jakarta ayah, Ibu Teti, Teh Mai, ada sarang Adidin, Ibu Uneng, Ibu Ruswiti di Jakarta, Ibu Ria, Bapak Guru Pendi, Apurkon, Depais di Jalaksana ayah. Atuh baraya ngampal Cikaduetan, diantawisna aya Aedi, RT Gacon, RT Wasmat, Waidi, Tony Pramudita, Abah Rasim Mang Iwon. Ulu ieu nu nonton di YouTube PGH Ilmu Musik aya di Karawang, Subang, Kuning. Di Parayangapar Jawa Barat aya Haji Saprol, Umi Kuin, Wajabri, Kang Sakri, Adin Sadulur aya. Di Parayangapar Karawang, Bos Robi, kali reng-rengan nuju Maranco saurna dina YouTube. Di PGH Ilmu Musik, Bos Uje Gemoy. Happy birthday Bos Gemoy. Ayo we mga poe happy birthday. Audeng Pandawa 5, Teh Indri Putri Sri Kandi, Bapak Haji Guru Taslim, sami cenah nuju nonton seueuran. Haji Dede HKF Tena aya. Atuh ieu mah ketua obrok. Abah Wing, Abah di 2 SDS waya-waya nuju nonton oge saurna manco. Atuh rombongan plak-plik-plak Palitanari, Bos Uje, Bungsu, Ubil, Gidang, di Parayangapar DSP Cikarang, Bos Datuk, Aripa, Neng Indri Agustina, Neng Rere Rahayu, sakali reng-rengan. Atuh ieu di Pangalengan. Nuhun ieu Ibu Hajat nuhun katampi di Ibu Hajat Dedehnya. Nyawer ieu di Gunungan Uing ieu jauh-jauh di Pangalengan ieu. Bos Agung JS nya. Bade nyawer saurna ke dina mobil. Siapa ieu mah nya? Capercil nuju Manco nuhun. Terima kasih Capercil. Lagi nonton. Aduh nuhun Kade, nuhun. Sami nuju di Kuningannya nuhun Kade. Oke, anu nonton na YouTube lagi subscribe ya PGH Ilmu Musik. Nya aya konten-konten pop Sunda terbaru ya. Penciptana ge aya Mang Yuje Handsome. Penciptana ge nya ya ti saya dari keluarga Purworejo. Terima kasih kegelannya sudah keterima nyawer. Ibu Kuwu sareng Bapak Kuwu Sukasari Manco nya. Neng Intan pun bojo aya. Kagungan maksad singkat kentosan tarugalanana tina hak tilas hajatanana. Nu nonton, nu ditonton sadayana teu wiji-wiji sadayana jingcing ditetapkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mapeti cenah nuju nonton Mapeti. Ya, Bapak Barnas. Dadang Wisnu. Ayo jangan. Dalam Pino ayah. Oh iya sate kawan Uing teh Dalam Yuda DKS YKS nya atos mah Bos Robi atos Pak Haji Sutisna atos oh penjalan Pak Misteri Mustaqim. Ayo jangan. Awal.
Ari abah kunaon abah? Hah? Ari abah kunaon? Batu kita tijang. Oh abah buta. Atas dilandongan can abah batu teh. Ngeus, tapi teu cager-cager. Hoyong damang abah. Namanya apa ubarna? Apaan? Na kunaon? Kukorek gresok. Cager teh tijang. Pae. Teu cager kan burungnya meureun kadurung. Siapa? Baku ayo snoreuyan kolot teh. Ari abah rek ka mana abah? Apa urang terek ngungsi? Nah make jeung ngungsi. Apa 5 urang teh geus disita? Nah make jeung disita. Udah bohongan jadi imah di tanah batu nya disita tuh. Hai. Si abah mau kabalegan. Abah. Naon si teh meuni? Coba tanya. Ari emak ka mana abah? Paninung maneh teh geus maut. Baheula teh Abah ari mau teh naon abah? abad maut teh dicana kuno kagungan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang ka ada atuh ayo abah. Nita modal si teh kai. Apa rek nepungan si emak? Heula ari maut mah kudu modal heula. Make jeung aya tepung jeung si emak. Aya si emak teh mau teh kunaon abah panyakit? Lain Nah itu ujug-ujug maut. baheula teh aya kabel panjang diletak marukana pais belut meureun. Teu kacegang paninung maneh. Jangening aya nu nyawer. Nya abah aya nu nyawer geuning. Ti mah haji ini. Di teh teti. Sareng mai. Nya. Awa teh mai. Meuni tulisan teteh. Nya nuhun kagegaranan sing kagentosan. Abah, Naon ya? ujang teh keur sedih sabenerna teh abah. Berarti kene geus maka sedih, adeu ge aing geus kolot. Sedih ngakubuk sia we hayo. Meuni teh cak-ecak di zaman abah kene sia teh. Abah, ujang teh sabenerna teh ayeuna teh keur sedih teh abah. Meuni loba ka sedih kunaon ai mani? Ujang teh sebenarnya teh putus abah jeung kabogoh ujang. Leutik kene make jeung bobogohan sia teh. Bebenyit kene can hudang-hudang acan. Ki ge kok kene sia make jeung bobogohan. Nah sahab kabogoh maneh jang? Abah kabogoh ujang teh Bu Lilis abah. Coba. Hari hayang jeung nu kolot sia. Hayang dikuduk. Abah nyeri hate abah. Sia bobogohan kadek kolektornya salah tuh. Nya Manehanana teh abah selingkuh abah. Ujang teh nyeri hate. Dede teuing. Nya ujang mah dodo abah. Sok inget ka lagu abah. Aya lagu anyar deui. Lagu naon jang? Pan manehanana teh selingkuh abah kalau milih jeung nulian. Sok inget ujang teh kana lagu. Nah bade bisa kitu ngalagu. Bisa abah. Aya geuning lagu terbaru aya di PDH Tilu Channel jeung PDH Tilu Musik abah. Nah lagu angle. Lain abah. Sok mana karep eta mah lagu jalan atuh. Borong pore bisa kalian lagu gede. Aya lagu milih nulian abah. Judulna teh eta teh lagu Rapli Sunandar nu terbaru abah. Nya eta teh lagu teh ciptaanana Mang Yujeng Handsome eta teh abah. Meuni nyeredek teh kana hate ujang abah. Yujeng handuk Yujeng Handsome abah. Nya Nu kumacing jang laguna teh. dah mungkin ku abah nya nya. Saha nu kuat nahan kanyeri. Alah. Saha nu
Abah ulah sisirian abah. Ceuing. Belakung teh siapa? Oh ceri. Kenal yang lagu teh. Kayak orang rekam ku abahnya. Di mana abah? Di pabrik tahu. Atuh giling we aing sekalian. Oh. Tuluy kenjang kena heunjang. Tuluikeun abah. Tuluy teu atuh. Kebo ah. Cenah ningali we tina PGH Tilu Channel. Nya cenah nyonton di PGH Tilu Channel. Da lamun dituluykeun aya nama Bapak Hajat geuning teu ngati-ngati abah. Ulah kitu jangan panmingeus. Sok tuluykeun heula. Saha nu kuat nahan kaeuing. Nanti Satya moal sulaya. Hati memang sakatukan nu mola asilan. Ayeuna tinggal lamunan, tinggal lamunan Mas Pur. Aduh nya mati. Tuluykeun heula. Najan ayeuna geus pegat, dunia teu boleh natap. Najan hati masih berat, najan kasiksa mugia sing kuat. Hapus lalakon cinta kuring jeung anjeun, mugia sing bakal anjeun jeung manehna. Wah. Sedih jang. Sedih kunaon abah? Ingat popoean can diangkat. Anan siapa dideudeuh kana popoean. Ayo saya ya. Lenca berang di tawuran, ada gedang di seorang nyering
Sipta tamsit gara pinitan rasa panahan limpung bari uyah-uyahan kayaanana kitu ujaring carita Sakilakan sakatigas kumangsa kacarios di Kurusetra tempat mau hangruk nu mata pohara mata mural kayaanana kacarios tung buyut alatria Nepi ka bingung aing ieu kudu kumaha nandangan ieu ka bingung. Dina mangsa aing janji rek ngaguyub ka ti Sinur Sasana. Pakedrup antara keyakinan aing jeung ageman aing kudu kumaha aing. Setiaki ulah kaula kakang biwa. Padia syok. abri kula ya nanti siapa kalau waktu silang Hari mau buat tiup. beda ya pikir saya naon Yuk. saya mana ayah naon di juragan si Jaki tuh pot pulau ke Luas nih kan itu. Cok dia ke bola di bola. saya pernah punya ahun juragan agung teh oh doi jika lu bingung
Tuan yang harian di sini jejak Marukana jiwa perang juga kumaha panas itu geus sensitif jelema nu teu bisa diomongan teh nyaeta jelema nu keur perang jeung jelema nu bucin hese diomongan teh nyangakeun semata ngabaktos agak terima wala tiup sae mangga agak kumaha damang majahai tiup sia sae siap mangga agak ulah kabawa geumpeur sing tenang we sing tenang sing lodeung da juragan dia mah kieu teh geus biasa urang mah nya bener da wala bener karakterna kieu sing tenang we sing tenang geuning aya besti damang besti cager euy nuhun aya damang mah ngangakeun semua pangapaktos ieu di kuring linggih nyai kumaha jalanan sia maco geus sabenerna teh konten tiup sia siap kan Gimana? Mau nak? Sisi cakeun maneh. Aya dijajak aing. Saheula di mana heula gitu teh. Make jeung cara rangkeul kitu teh hal yang teuing yang dijajak aya aing.